Daun salam daun mantap anu ngajawab salam moga-moga ya Allah sing kabalayar hutang doanya hutang kabeh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi annara jami'al wujudi bi maulidi sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Wa salatu wa salamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Idh laulahu lakanat ahwaluhum akbaha minal an'am. Wa ala alihil bararatil kiram wa ashabihi masobihi zulam wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiku fihi jahul aqda'i wa yabkamu fihi lisan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini madamatil awqatu wal awan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Al-ayah walidzalik bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Man ahabbani kana ma'i fil jannah al-hadits. Wa qala nabi aidan fi haditsil ukhra bismillahirrahmanirrahim. Safa'ati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Al-hadits. Sadaqallahul azim, sadaqallahul aliyul azim, wa balagha rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adu nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'adu nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Wa qala ba'dul ulama bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila rafa'allahu ta'ala al-qahqa wal waba'a wal haraqa wal afati wal baliyati wa nakabati wal bughda wal hasuda wa aina su'i wal ususu an ahli dhalikal bayt. Kama qala peribahasa qalat bahula khawatir di zaman kiwari loba parawan ndung sakola ndung ngaji kalah yang kulit ke luar negeri ke Saudi atau ke Abu Dhabi digawe ke ya jadi siang wengi ngapel jeung nyuci aya takarasan di luar negeri bari ka bumi bari bukti segi geus wani bae ke calana begi atawa rok mini aya udah one pupur pipit tadi kabantu ibu naheur cai akin alun kang kasih cai ngapuna dagang sarimi jeung dagang kopi sing goreng dagang liar ayat kita ayat sedangkan kalau azwaja Allah perangkos ngadamun nyiptakeun kana alam azwaja jangkap jangka masih Allah bahwa alam selain daripada Allah eta namina alam. Gusti Allah ngadamel kana alam dunya azwaja jeung alam langitna. Gusti Allah ngadamel kana burang jeung pecingna. Gusti Allah ngadamel kana poek jeung jangna. Gusti Allah ngadamel kana luhur jeung handapna. Gusti Allah ngadamel ka parawan jeung pamudana. Aya pamuda endung sakola endung ngaji aya loba pemuda endung sakola endung ngaji kalayang kulit ka Bekasi digawe konveksi aya
Kakaudina konveksi balik ke bumi nu diomit aya jadi siang wengi gapleh jeung remi aya akhirna lempang kasih si cai nungguan nu dagang lian padanya mah sanggap cenah ge jual beli nu ngajual aya nu meuli aya urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan doa urang diijabah sanes mangrupakeun doa beranang siang muga-muga ti ayeuna dugikeun ka painakeun sing ditaayakeun amin ya robbal Hadirin hadirin Bapak pengatur acara pemindah waktu garisnya ngayon Bapak protokol itu MC Master of Ceremony anu kusim abdi dihormati dihargai ditaati urang doakeun sasarangan muga segala tujuan asing dikabul kalau subhanahu wa ta'ala amin. Bapak alimul ulama para hujatul kurama para kiai Bapak qori'ah ikhwan santri anu alhamdulillah berantos sepak merbayak dilebet musola au dilebet MTS dalam arti MTS Majelis Taklim sementara auning arah hapunten bahaji kasupuan sadayana setiasa ditataan satu persatu na ta'liman wa takriman li'ilmihim wa umurihim anu barantos nabi kamuliaan ti Gusti Allah mudah-mudahan sadayana sing tambih-tambih kamuliaan amin ya robbal para bapak, para ibu, para pemuda, para perawan, bapak-bapak tersayang, ibu-ibu tersanjung, perawan terkelana, pemuda terpesona anu sami hempak merbeak di area musola demi menghadiri resepsi sagemeuna masyarakat diri memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi sekaligus Gusti dihormati moga-moga ku Gusti Allah sadaya sing muliakeun amin. Dari istimewa sekali para panitia penyelenggara PHBI anu alhamdulillah di kasepuhan ku Bapak Al Mukarram Abah Akub anu didukung ku masyarakat alhamdulillah sadayana korban harta, korban tenaga, korban pemikiran bahwa beberapa poin tepati berasa dahar beberapa poin tepati berasa rek pemikiran rek mauludan moga-moga sakit telapna gesang sareng ngapna amakan sahin panangan sareng kasampean sakit jepanon moga-moga sih dijadikan kubusnya sebagai amal ibadah amin ya robbal oke tilak ka Bapak Mufadol menawi aya Pak Lurah aya wakil lurah aya ibu lurah aya oke saya dihormat Gusti abdi oke sinap babisan tokoh masyarakat Kampung Barengkok nantinya Kampung Barengkok para aparatur pemerintah tinggi sipil maupun militer RT RK Sikuadrat cacah bocah pemudi pemuda harapan bangsa arang janda perawan duda dari tingkat anak-anak sampai tingkat nenek-nenek anu sekaligus Gusti abdi hormati moga-moga ku Gusti Allah sing dimuliakeun amin ya robbal kasuksesan kajembaran kebahagiaan kanurgan kagembiraan barokah selamat ridha Allah dunia akhirat muga lempakeun wabil khusus kasade masyarakat amin umumna kasade para pejabat amin upami para bapak, para ibu, para pemuda, para perawan, bapak-bapak, ibu-ibu, abah kolot, jeung ambu anak jika jeung anak bungsu mitoha jeung minantu kadaek sarolat muga-muga sing daek modoan jeung daek tobat amin. Lamun aya keneh manusia hirup di alam jasa satang karaking jagat satang kubing langit wani ninggalkeun kana salat kari-kari kadaek modoan jeung kadaek tobat yakin Allah bakal dilanat bakal disebat ku malaikat bakal dinyawaan masyarakat benar. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala sapantesna urang sadaya ngucapkeun kalimat tahmidiyah alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala bahwa urang sadaya alhamdulillah dina dinten ieu dina sore ieu urang alhamdulillah tiasa mungkulung bokok kajak tepunglong amprok jongho dina raraga sagamna masyarakat ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi urang sadayana hadir di pertempatan dengan keadaan sehat wal afiat moga-moga kumpulna urang sadaya urang sadaya sing dijadikeun dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala amin. Sareng moga-moga urang kabehan ku Gusti Allah sing diparangakeun umur kalian umur anu barokah amin ya rabbal anu kadua kaya sing beri syukur alhamdulillah baulina sore ieu sim abdi tiasa tepung laut amprok jongong sareng urang dia sadaya sareng para bapak, para ibu, para pemuda, para perawan sadayana alhamdulillah bari mawa hate kabungahan bungah amaryuta ka giri-giri bungahna abdi hese ngabandingkeun anak gunung karang gede bahkan gunung-gunung anu lain oge galalede tapi bapak ibu sadaya lamun dibandingkeun jeung kabungah abdi gede keneh kabungah abdi naon dasarna alhamdulillah dina dinten ieu si abdi salakadar bisa mengisi kekosongan waktu ngaji ngaranna bungahna teh abdi dihadiranna ku jalma-jalma anu hariru nu maot mah teu aya ibunya sugan urang kang ngaji tunihi bae nu maot teu aya alhamdulillah lantaran abdi mah ibu bapak sadaya kang teu sanggupan eta ngaji di hadiran kuno pararaeh kasanggup abdi ieu ge abah aku bari jeung tengah wengi satengah sasi anu baratus kalangkung sumping anu jingal di bantana kieu kandi cenah waktu henteu banda dohor dina dinten ieu abdi pan ibu bapak sadaya jawaban aya 2 hiji asal cager anu kadua asal sempat insyaallah abdi ka mana-mana ge sumping ngeun abdi mah sok make persyaratan di mana kala abdi ngaji di hadiran hayang kuno harirup dong kuno parae lantaran pan ibu aya 4 rupa aya 4 perkara di mana kala kurang dipigawe laksanakeun eta teu
berguna teu berfungsi teu berfaedah. Hiji merenahar kanu seubeuh, dua mapatahan kanu sare, tilu ngahudangkeun kanu maot, anu kaopat marawanan kudu peluh. Eta teu berguna eta. Hiji merenahar kanu seubeuh sanajan daekeun eta jalma urutna moal pati gede, dua mapatahan kanu sare sanajan kieu ngabuda sampai ke ngablak-blak ngaca, tapi lamun uri pagahana sare maaf mun HP teh mah teh sinyal teh nyambung. Nu katilu ngahudangkeun kanu maot abah sanajan mangrupakeun digusur ku beko 7 nyaring deui mah moal anu kaopat marawanan kudu peluh sanajan maksakeun paling gabeung dicakar ku pamajikan. Terus geus kuena tina hirup ieu urang ngadoa ka Gusti Allah amin kusarena muga-muga doa urang dijabah. Muga-muga urang kabeh ku Gusti Allah sing diparanjangkeun umur kali umur barokah amin. Dibalebarkeun rezeki anu halal pisan ibadah amin. Sareng muga-muga urang kabeh sing enggal-enggal tiasa ngalaksanakeun muga haji ka Mekah. Sing kabeli sawah, kajarian imah megah, kabeli mobil mewah, rumah tangga sakinah mawadah warohmah, dipasien keturunan putra putri sareng solihah, haratena kabeh sing istiqomah, tongol tadi maratan ku Gusti angin mata husnul khotimah, sareng muga-muga bapak-bapana kabehan istri-istina sing tararamba. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau mau ngadang bapak-bapak berdoa istri tambah eta halis setuju ngadu. Emang teu setuju gitu ibu teu setuju. Sok uihan degan bulan muga-muga bapak-bapana sadayana istri-istri sing tararamba solihah. Ya robbal. Ari ibu-ibu natos solihah tacan ibu. Upami ngaku tacan ya ku abdi dibejakeun ciri istri solihah ibu bertohir aya 5 dangukeun. Hiji rajin make bubur, 2 rajin nyapuan dapur, 3 rajin nyayur, 4 rajin moekeun kasur, sangkar salaki tibra tidur, anu kalima rajin nawarkeun jubur. Nah, ibu mari bejakeun kasur. Upami ibu paling lebet ka surga mah kuncina aya 4 dangukeun. Hiji salat fardu 5 waktu, 2 puasa di bulan Ramadan, 3 ngaraksa harga diri, anu kaopat nurut ka salaki surga jawabanana eta. Di cenah nurutna nurut kumaha?